Karita seorang manusia andungi tahuaya tentua hirup sangsara hayang lumha ku jalan muja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu para mancower, salam dunya di mana wae ayana. Alhamdulillah wengi ieu aki tiasa mancen tugas deui pikeun neraskeun hanca dongeng anu katunda. Nyata dongeng anu judulna Endog Wadal. Endog Wadal teh dongeng reka anak nyalira didongengkeun ku juru dongeng nyaeta Aki Dagar nu taya lian kembaran Aki nya. Pemirsa, urang keur ieu deui kana episode tanapi bagian anu kaopat kumaha lalakon Endog Wadal salajengna. Sadajan Aki medar dongeng kumaha daramang sadayana pamirsa. Alhamdulillah bumi daramang nya mugi-mugi wae sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna aya dina panangtengan Allah taala. Sehat lahir sinareng batin jembar mana gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin ya rabbal alamin. Urang keur ieu deui ka bagian anu kaopat. Mangga satacan aken raskeun hanca. Ulah asa-asa pamirsa di subscribe heula, di teke nya tombol loncengna supados aya notifikasi pamiakin raskeun hanca dongeng ngan kade ulah tarik teuing bilih HP-na peupeus komo ngangge tanaga jero nya. Mangga supados nyangkolong kana waktu surang ngamparkeun deui samakna para samakna sor atuh bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana. Prung Wanci tunggang gunung di mumunggang pasir kacida mata kuasna. Pamandangan alam endah katempona, pasawahan, pahumaan jeung kebon palawija katempo upluk aplak satungtung deuleu. Imah-imah di lembur sugih mukti ting arumpluk aya oge anu ngajajar ngabaris rapih di sapanjang jalan lembur. Eta kayan teh disawang ku dua urang nonoman anu diuk dihandapeun tangka caringin anu iuh linduh kusabab gomplok dauna. Neng Arum jeung Arman diuk paduduaan ngarendeng dihandapeun tangkal. Dibaturan ku recetna manuk pacikrak anu disada patembalan pada baturna. Arman jeung Arum sanggeusna mikeun senal ka Aki Warsa jeung Nini Ijah sarta ngobrol saperluna. Tuluy bae ngalaleos ka handapeun tangkal caringin anu aya di mumunggang pasir wetaneun imahna Aki Warsa. Eta tempat teh geus jadi tempat matuh pikeun maranehna duaan ngobrol paduduaan bari hotel. Neng Arum jeung Arman memang geus maranti bobogohan di dinya. Maranehna henteu hariwang ka Aki Warsa jeung Nini Ijah mah. Kusabab saduana ge doaeun pisan kana hubungan Neng Arum jeung Arman teh.
Kulantaran nempo Arman jajaka anu boga pasipatan bager, someah, rajin, oge boga tata krama, kasopanan ka jalma nu leuwih kolot. Bieu ge ku Nini Ijah teh ditalawaran dahar heula Arman jeung Neng Arum teh. Tapina ditolak secara sopan ku Arman jeung Arum. Sabab masih ngarasa wareg da puguhnya. Kakarak ge can lila jarajan baso di pasar. Sangeusna diuk lila beri nyawang pamandangan anu endah. Kadenge Arum teh cumarita. Mani endahnya Kang, cek Arum. Bari ngareret ka jajak kakasep anu diuk digigireunana. Bukna nu galing muntang teh ririaban diulinkeun ku angin. Nya, muga-muga we nya. Cinta urang ge saendah eta nu. Gerendeng Arman paneutupna nyawang ka anggangna kawas anu jauh panineungan. Nah, Kang bet nyarios kitu. Tanya Arum panonna nu cureleuk teh neutup ka beungeut Arman. Arman ngarahu katempo bangun seunggah naker. Bari tetep panonna nyawang ka jauhna. Tapi sorana kadenge ngawalon. Akang teh sabenerna mah seunggah nyai. Pikeun yang hareupan poe isuk teh. Karasana berat pisan asana teh. Nya pikeun ngahontal cita-cita urang duaan. Ulah kitu Kang. Akang teh kedah gede hate. Percaya diri serta teras bajoang Kang. Ngeunaan hal eta mah akang ge moal eureun Rum. Akang bakal terus bajoang pikeun merjuangkeun cinta urang. Tapi asana teh berat ningali sikap ambu. Oge Abah Arum anu katempona masih can restu kana hubungan urang teh. Eta meureun pedah nempo kaayaan akang. Jeung kolot akang anu batan sakieu. Liek eueuh ragap taya miskin dunya warurat harta. Arman ngaraneg heula narik napas panjang heula samemeh nuluykeun caritana. Jungkrang panghalang di antara urang teh sakitu lega jeung gurawesna. Akang mah pasrah Rum. Pami Arum bade mungkas carita. Bade mutuskeun akang sarta milih nikah sareng nu sanes. Da puguh ngantosan akang mah iraha boa akang teh sukses Rum. Kang, najan dugi 100 tahun Arum moal undur kalinduan moal gedag kaanginan. Bakal teras ngantosan akang. Upami perlu mah Arum teh siap diajak kabur ku akang. Urang kawin lari bae atunya Kang. Pami Abah sareng ambu tetep terestu mah. Arman Malik netep ka Neng Arum. Katempo dina sorot panon Neng Arum teh aya katiginan hate. Anu ngabatu kayakinan hate Arman dimul deui rasa percaya diri jeung sumangatna ngagedur deui. Akang teh boga rancana rek lunta ti lemburu. Nya maksud akang mah pikeun nyiar pacabakan anu leuwih hade, anu leuwih ngajangjikeun, anu kaituna bisa ngaronjatkeun harkat sarta darajat akang. Sangkan bisa papak sabanding jeung kulawarga Arum. Nah Arum bakal siap ditinggalkeun ku akang, sarta tetep bakal satia ngantosan akang mulang. Akang teh emangna bade ka mana? Teuing ka mana-mana nama, akang teh can mutuskeun Rum. Teuing ka dayeuh Bandung, ka Garut atawa anu sejena. Anu jelas akang kudu incah ti dieu. Da puguh di lembur mah kieu geuning. Pacabakan paling ge jadi kuli di sawah atawa di kebon Rum. Bade iraha akang angkat teh. Minggu ieu aya rancana mah. Teuing pageto, teuing 3 poe deui. Atuh urang teh bakal paanggang Kang. Cek Arum bari rada ngalimba. Sirahna disarandekeun kana tak-takna Arman.
Arum sing sabarnya ngantosan Akang dengan lakukan ieu teh mangrupa tarekah pikeun ngahontel cita-cita urang. Cek Arman deui bari leungeun ngusapan buukna Arum. Arum janji Kang bakal tetap satia ngantosan Akang. Najan 1 tahun 2 tahun atau napi 3 tahun ge. Mungnya ulah puluhan tahun we da Arumna kabujeng ni panginten Kang. Cek Neng Arum bari ngablenyeh siri nyeun teteg genah hatena Arman. Sanajan sebenarnya mah dina jero hate Neng Arum teh ngarasa sedih sabab bakal pajauh jeung jajaka anu dipika cintana, tapi kasedihna disamunikeun sanggan teu ngabeungbeuratan kana lengkahna Arman anu seja usaha nyiar panghirupan anu leuwih hade geusan bakal jaga ngalamar dirina. Nuhun Akang teteg lamun Arum bener-bener seja satia ngantosan Akang mah. Cek Arman neuteup ka Arum. Lalaunan beungeut Arman teh ngadeuketan kana beungeut geulisna Neng Arum anu nyantong dina tak-takna. Arum panonna mimiti meletet peupeureuman hayam. Napasna Arman karasa haneut nyapuan kana beungeutna. Bibirna nu beureum buah dalima sarta katampo baseuh bae teh rada ngabuka saeutik. Arman lalaunan tungkul ngadeuketan bibir anu asak ambucuy matak pikauruyeun. Ari kaitu nama pemirsa disensor ku Aki. Poharanya. Margi bilih para mancower sareng para remako mah kabitaeun sok ieu teh geh-geran pemirsanya ke segala digabrug deh tihang ke digabrug tihang listriknya buncunur ke Dua sajoli anu keur dimabok cinta lalayaran dina sagara asmara teh ngarenjag ruas sawaktu ngadadak aya sora anu nyentak ngagan tawang nyarekan ka Arman jeung Neng Arum. Ambuing sia, wawanianan eta ngalakukeun teu unik ka anak aing, bangka waras ya teh Arman. Dasar anak si Kosim, teu uyahan teu boga cedok nurus tunjung. Atuh Arman anu keur nyusupkeun sirahna kana dada Arum langsung ngorejat kitu oge Arum anu keur peureum bari ngusapan sirah Arman ngagurubug reuas. Leungeunna sibuk memeres kancing bajuna anu ngabuka palebah dada. Alus kalakuan teh Arum sia. Bebeja ka si Abah marek meuli senal maneh teh kalakah bobogohan jeung si Arman di dieu. Kumaha sia lamun kasup jeung kausap setan hah? Tuluy reuneuh ke amit-amit aing 7 turunan amit-amit jabang mayi ya. Kudu boga incut ti anakna si Kosim. Aduh, mawa sial deuleu mawa sial. Nu datang teh si horeng mah amburum sih. Indungna Neng Arum anu dibaturan ku kemet baregana. Sawaktu nempo anakna keur gulai jeung Arman atuh puguh we. Amarahna langsung mudik-dik langsung bae ngagantawang nyarekan. Punten ambu nu lepat mah abdi ulah nyanyanak pun bapakmu. Cek Arman hantena ngarasa teu ngeunah meureun ngadenge bapana dicacampah kitu ku Amurum sih. Alah sia sarwana deuleu. Maneh kawas kieu teh ye, wani nyalutak ka kami ka keluarga kami ye. Anu jadi nudungan maneh jeung bapa maneh, heh? Eta teh hasil warahana bapa maneh si Kosim. Lamun bapa maneh bisa ngawarah maneh mah ye moal wani, maneh teh moal wani tapi ka cucungah deuleu. Ambu, anu lepat mah Arum anu maksa Kang Arman ngiring ka dieu. Cuk Neng Arum pangmelaankeun meureun ka Arman. Kaneng si Arum kaneng. Make melaan sagala jembes ya. Naon anu dipiharep ku maneh ha? Ti jajaka kucel Rudin kawas si Arman ha? Sentak amburum sih bari menelik panona molotot ka anakna. Ambu,
Arum teh cinta Kakang Arman teh. Doa atuh restuan we hubungan kami ambu. Tikakeun arum Kakang Arman. Nyebut arum nyebut sia teh. Sing sadar ieu dipake uteuk teh ulah kabawa ku sakaba-kaba. Najis aing kudu bebesan anjing si Anah anu kucel kawas gemel. Kabina-bina teuing sia teh. Pasti maneh teh geus diguna-guna dipelet tah ku si Arman. Atawa dipangmeletkeun meureun ku si Kosim dah si Kosimah. Ieu di baheulana ge turunan dukun, bapa jeung akina ge baheulana teh dukun tah teh. Amburum si beuki ngacapara ka mana meuni, ngadenge anakna menta kawin ka Arman teh. Ambu, lala nyandak batur atuh nu lepat mada Neng. Ambu, ulah nyanyak bapa sareng aki abdi anu tos pupus ngantunkeun lami. Aranjeunna taya hubunganana sareng ieu masalah. Cek Arman. Manehna rada teu ngeunah oge ka jurung kucapanana amburum sih anu rungseb gadengena. Sia. Wani nyorongot kain, Kemed. Warah tas si Arman teh, budak si Kosim teh kurang ajar. Cek amburum sih mere parentah kanu jadi badegana. Atuh Kemed teu talangke langsung nyerenteng maju ka hareupeun Arman. Berep katuhuna langsung ngadius kana hulu angeunna Arman. Hiu, geduk. Arman ngahanju angeunna karasa seueul pisan. Hiu, cebrot. Aduh, carehamna dipeupeuh tarik ku peureup kencana Kemed. Atuh bangkieung solontot bru bae Arman teh labuh. Karake Arman rek muniang huda. Geus datang deui tampilingan tarik leungeun katuh Kemed anu ngajelebet pisan kana pipi kencana Arman. Atuh dina pipi Arman katempo ngagereleng beureum tapak ramo-ramona Mang Kemed. Arman ngabangkieung deui, keur kitu tonggongna dijejek tarik ku suku jebragna Kemed hiuk cebrot tolonyong bru. Arman teh labuh nang kuban. Kang Arman, Neng Arum ngajerit, Arum teh harita lumpat. Rek nubruk ka Arman tapi pigelang leungeunna kaburu ka jewang ku amburum sih. siksa kayaknya Kemed tuh man. Sangkan teu wani-wani deui tah nyalutak kaganggu ka anak kami. Amburum sih kalau kamarentah ka Kemed pikeun nyiksa Arman. Ulah ambu, sing hawatos ka Kang Arman ambu. Mang Kemed, ulah mang. Neng Arum jejerita. Kemed ngareret heula ka dununganana manehna rada ragu pikeun nuluykeun panyiksana sabab dihulag ku Neng Arum. Tong didenge Kemed tuluykeun. Tuluykeun Med tuluykeun. Terus siksa tah si jajaka bangka wara teh. Hayo. Ulah mang Kemed ulah. Tapi Kemed teh teu wani baha ka panitah amburum sih. Arman anu geus ngasih anu geus ngalungsar teh dina taneuh dicekel kerah bajuna ku leungeun kencana Kemed dulu dijungjungkeun ka luhur. Yes ya. Maneh mah teu ngeunteng atuh daman. Bogoh teh ka anak dunungan dewek anu lain babadna anjeun. Rasakeun ieu hadiah ti dewek. Kemed ngangkat peureup katuhuna anu badag meh sagede sirah orok. Tapi samemeh Kemed ngadiuskeun peureupna. Pikeun ninggang beungeutna Arman. Kaburu kadenge sora anu nyaram ka Kemed. Renyan Med, yo, ulah kamarina ayom. Atuh kabehan ngalieuk ka arah datangna sora. Si horeng anu nyarita teh Aki Warsa. Bapana amburum sih. Anu ngadenge ribut teh gancang nyamperkeun ka arah tangka Cadingin. Aki, tulungan Kang Arman ki. Neng Arum ngepeskeun panyekel indungna tuluy belenjang lumpat ka akina. Abah mah ulah pipilueun. Ieu mah urusan kuring bah. Cek amburum sih ka bapana.
Ya urusan apa oke Rumsi. Jawab si Kemet Sajang Arman di tempatnya Abah. Ya pastikan Kemet. Eta budak teh boga kolot boga kula warga. Tentunya indung bapaknya meren watarima. Namun anaknya dikakayaku jengen-jengen. Si Kosim rek teu tarima bah. Hayang nyaho. Boga ketak naon si Kosim teh. Cek kamu Rumsi. Kata pona kalah tamah amok. Udah sengah hampa saya kepatu terungsi. Jelma mah cuani gaharu nyati satu kangen. Cuani terang-terangan nyararan sepan. Kade jelma mah ulah neangan musuh. Angguran masing loba neangan pidulureun. Geus bah. Ieu sakabeh ge kesalahan Abah jeung emak. Anu ngogot teuing ka si Arum tah. Kuring mah ayeuna rek balik. Hayu Kemet urang mulang. Arum, balik sia. Cuk amurum si bari metot neng Arum satanggal lengkah ini. Atuh Kemet ngalepaskeun ceklanana bari ngagilirkeun perah badaugna. Manehna molotot ka Arman. Halus kene nasib maneh teh man. Aya kene nurungan. Tapi ira-ira ge lamun maneh kitu kene bakal rajet awak maneh teh ku badaug dewek man. Jadi sing hati-hati maneh. Lain nyarita Kemet teh ngaleos ini. Amurum si harita malik deui ka Arman sigana bae masih amak meureun mah. Heh, jajakan urus tunjung sia. Ti semet poe ayeuna anjeun ulah coba-coba deui ngadeukeutan si Arum. Si Arum mah deuleu ku kami nage moal libikeun ka maneh teh. Rek dikawinkeun age ka anakna jalma jegud, jalma beunghar, lainna ka jalma masakat kawas anjeun. Hiji deui yeuh, denge ku jujawir anjeun. Di semet poe ayeuna anjeun jeung bapa anjeun si Kosim tah dipecat sia ku kami. Teu kudu gawe deui ka kami pikeun salilana. Cek amurum sih nyaritana bari tutunjuk sagala kana beungeutna Arman. Arman ukur cicing ngararasakeun kanyeri dina sakujur badana leungeunna ngelapan getih anu ngalayu tina sela bibirna. Sedengkeun hatena mah Arman teh nandangan kapurih anu luar biasa. Nyerina mani kawas digerihan ku hinis nampa panghina ti amurum sih anu sakitu nya campahna ka dirina. Oge ka kolotna. Nyerina hate Arman teh ngelehkeun nyerina beungeut jeung awakna nu meunang panyiksa ti Kemet badegana juragan Barkah. Amurum sih ngaleos init bari ngagusur neng Arum sedengkeun Kemet ngiringkeun di satu kangeunana. Sanggeus amurum sih neng Arum katut Kemet mulang. Aki warsa teh ngadeuketan ka Arman. "Wah, hijab teh kunyaon-nyaon?" tanya Aki warsa ka Arman. "Henteu Ki, sakieu mah jamaki." Walon Arman, "Hingsawar sujangnya hampuraeun indungna si Neng mah. Sifatna memang babari amak. Tapi jasa benerna mah kasurung ukur kumalang kanu jadi anaknya eta teh. Ngan bae sikepna salah." Sumuhun Ki teu sawios-wios. Badina Arman anu lepat mah Ki. Armana permios heula nya Ki bade wi heula. "Iya wanjung nya sing hati-hati. Salam ka bapa hidupnya." Asuh sumuhun Ki hatur nuhun.
Arman teh tuluy ngaleos ninggalkeun Aki Warsa nu harita nganteur lengkahna Arman ku paneutupna tepi ka ngilesna Arman teh dina pupudunan. Dina kayan kitu hiji awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum norojol ka hareupeun Aki Warsa. Bari keupatna gancang. Eleh kabeneran masih aya Aki. Asa tadi teh kadanguna meuni rame Aki ieu kunaon geuningan sepi kari Aki sorangan ieu nyalira bae. Akeun bae nyakinya ditawaran awug ieu ku Ibi. Nawiskeun awug ieu teh meuni masih haneut raos amis kareueut matak dedeyeun pokona mah awug Ibi mah ieu Aki hipu. Deh. Tah ieu kukurawu ieu mah urap jagong. Gurih raos nikmat mata kuareg geura. Aki palai. Aki mah karek gedahar wieu teh nyai. Nya ari dibere mah moal teu ditampa ku Aki. Ja ari kudu meuli mah teu boga duit Aki teh. Aki-aki kumaha tu kasbon kaki dalang ki. Dede. Poa pemirsa. Kuno rojolna bisa ruiti nu ngider ka imah Aki Warsa. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahana kulawarga Kosim, Armannya, oge Neng Arum. Dina lalakon Endog Wadal. Episode kaopat cak urang teu di handeuleum sieum geus sampeureun urang tuna di hanjuang siang geus sanalaeun. Urang sambeurding ke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu, para manco warsalam dunya anu parantos satia manco satia ngadangkeun ngarojong kana pedaran dongeng-dongeng Aki. Hatur nuhun pisan. Ku kituna atuh salam baktos ka sadayana kumnya, ka sadayana anu manco dongeng Aki. Mugi sadayana aya dina panangtungan Allah Ta'ala, sehat lahir sinareng batin jembar manah gampil rezekina sarta sagala rupina barokah rahayu. Amin. Sakitu heula panginten nu kapihatur, Aki namit mungkur heula pamirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.